tapi urang teh rupa-rupa organisasi, rupa-rupa adat, rupa-rupa budaya, perbedaan ulah ngajadikeun papa saya mangga berbeda asal silih hargaan silih kumaha atuh keur ece mah urang bang bayang tong riweuh tong lieu cukup tuturkeun ajengan di dieu. Pak Ustad Hoer kitu urang kitu, Pak Ustad Hoer kieu urang kieu, Pak Ustad Hoer kitu kieu urang kitu. Hartos ece pokona geus tuturkeun guru di dieu kunut urang kunut, guru di dieu tahlil urang guru di dieu jarah urang pokona mah urang tuturkeun tuturkeun punten. Abi 2 minggu deui bade angkat umroh biduana. Bae teu nanya oge. Kamari sasi Maulid abi angkat umroh ece kapungkur abi surupun guru omat jan lamun idit umroh cenah tong sok gegeran. Sabab di ditu mah bakal rupa-rupa. Tong perhatikeun batur pas dongkap teh ngawitan kapungkur tahun 2017 abi ngawitan angkat umroh 2016 mah. Pas nanya leres we dongkap teh ka Masjidil Haram masyaallah eta nu salat rupa-rupa ece nu salat jalminya teh nu jongkung nu pernaik nu leutik nu hideung nu bodas nu pege nu mancung pokona sagala rupa aya ece. Pas begitu salat ece ditinggal-tinggal sing horeng leres sagala rupana ge aya di ditu mah ece. Aya nu salatna teh kieu begitu salat teh ngangkatkeun pandanganna teh Allahu Akbar cing mah kieu aya nu salatna teh Allahu Akbar di dieu di luhur kieu aya nu handapkeun bujal di dieu tengah teh salatna teh Allahu Akbar di tengah-tengah. Abi pas begitu ngaos kuning oh eta teh beda-beda madhab. Lamun madhab Maliki mah ece pun ngangkatkeun panangan ieu hukumna sunnah. Lamun madhab Imam Maliki mah ece ngangkatkeun panangan teh dikahandapkeun Allahu Akbar tah ieu teh madhabna Imam Maliki. Lamun madhab Imam Hambali disimpenna dina dada Allahu Akbar di dieu tah di dieu tong kaget di urang lamun aya salatna ieu eta teh madhabna Imam aya nu salatna teh dina handapkeun bujal Allahu Akbar ieu disebatna Imam Hanafi di dieu tah penghanap teuing. Ari urang kumaha madhab Imam Syafi'i mah tengah-tengah luhureun bujal sahanapeun dada Allahu Akbar. Panangan kenca katuhu disimpen dina pergelangan panangan Allah tah kieu madhab Imam Syafi'i. Dina saparih riwayat disimpen di hanapeun dada aya nu kieu aya nu kieu ta eta teh madhabna Imam Syafi'i. Dan abdi salami di Mekah teu pernah ningali anu salat kieu Allahu Akbar. Punten ibu bapak sadayana di Mekah merupa-rupa perbedaan teh tapi teu pasean. Nah ieu teh nandakeun luasna ilmu Gusti. Lamun aya nu beda tapi pasea ieu teh jelema beleg. Lamun nu apal ilmu nama beda oge moal pase bakal silih harga ngan lamun beda tetep pasea berarti sekarang beleguk teh alhamdulillah sok urang bang bayang urang babarengan silih harga. Kunaon Kangjeng Rasul Isra Mi'raj di masjid ka masjid uih deui ka masjid margi masjid teh tempat kakompakan, masjid teh tempat persatuan. Di masjid mah moal ayeuna namina konglomerat, moal ayeuna namina pejabat, moal ayeuna nu beunghar nu miskin sadayana lebet ka masjid mah kedah nyoplokkeun senal. Leres.
beda pejabat baru dipakai senal nanti kaluhurnya kenal kajero harus aja sanajan pejabat presiden dongkap ke masjid mah ragrageun heula senalna sub ka masjid teu aya pejabat teu aya nu beunghar teu aya nu miskin sadayana ge hamba-hamba Gusti. Partai boleh berbeda silakan. Abdi marek beureum mangga, abdi madeg hejo pe, abdi madeg koneng sok, abdi madeg ungu heuh. Ngan syarat di mana lamun lebet ka masjid partaina tong dibawa ka jero masjid ragrageun heula di luar jeung senal. Sub ka masjid teu aya beureum, teu aya koneng, teu aya hejo, yang ada hanyalah hamba-hamba Gusti. Organisasi boleh berbeda silakan. Abi mah bare NU mangga, abi mah bare Persis mangga, abi mah Muhammadiyah pe. Ngan syarat di mana lebet ka masjid organisasina tong dibawa ka jero mas ragrageun di luar jeung senal sub ka masjid eueuh NU eueuh Persis eueuh Muhammadiyah yang ada hanyalah hamba-hamba Gusti Allah. Model aya kasus teu hiji masjid imam nate mung diganti-ganti pedah masjid warisan di kolotna lain mung diganti pedah ieu imam geus kolot pisan eueuh. Tungtung nama dia makmum kumaha carana supaya dia imam diganti. Tungtung nama demo makmum. Ari demo nanti sholat subuh ker ayeuna sholat wala dolin tadi amina. Ayo magdubi alaihim waladdallin jampel. Cek imam teh sikop lo. Panas ku aing dileko. Terus sia tadi amina tinggali sia. Balas dendam eta di mana balas dendam teh keras pahiyat teh dililakeun. Cek makmum tadi tahiyat geus tilu balikan iraha salam mas. Tong kana manunutan we malorot imam ngareret ka tukang. Nah cenah sare. Tuh nangtung ge imam pas muka berbentak. Oh imam teh cek imam di luar hiji-hiji jakeet. La ilaha moal aya. Sok masjid teh jadi tempat persatu. Baitullah fil ardi itu adalah masjid. Bumi Allah nu aya di bumi itu adalah mas. Ketika urang lebet ka masjid urang teh sami nuju lebet ka bumi Gusti Allah. Ieu teh hikmah tina rajaban utamina mah salat bu. Abdi nitip ka sadayana tong aya nu wani-wani urang dieu ninggalkeun salat. Urang mah boboraah di luar sholat, di jero sholat ge urang mah edan sakapeung edan sakapeung eta sakapeung